Astagfirullah. Aduh, alhamdulillah puasain nama. Tengah rasa lapar, tengah rasa aus. Secara puasa kamari-kamari. Untungnya arah jam 3 jadi bisa diganjel ku umi top ramen hiji. Jadi nanti batal ngomong-ngomong aja lah mak kamarananya kadang-kadang puasa meni areuki. Itu Afgan kenal kedeng biasa teh masih kodok kain ajakan ngabuburit kain jelema Coba namun aing boga kabogo unggal poe anu ngahudangkeun sahur meureun. halo kodok sawah Aing kapanggihna sana jeung sia wae. Ang kali-kali atuh aing kapanggihna jeung bulan sutena. ngimpi sia manggihan bulan sutena ente dok orang ngabuburit yuk bareng musep belutnya Jeung naon bos ya bangke beurit buset ngabuburit kodok pengen bangke berit ngadenge itu sih sia Emang nange bagus sih amun bangke beurit di dahar nu kurang ngadenge mah bagus sih nage cek dokter ge. emang nage bagus tapi sia nu ngadarna mah Aun kitu aing setuju ang. sama bener-bener peang geus hayu Kamana deui bos ya? kudu baris aing Jangan penggaris ang, ilu aing. aing bumbu baturan teh kumepeg-mepeg teuing nya Jangan putus lagi ya. Aku malas cari yang baru. Love you sendal. Ngabuburit yang sahanya apa awa deui apa di lembur ieu Sayangku, mereka mana? Pipin ari kamu murid kabeneran Riz rek ilu mah nya urang itu ka mana urang ngabuburit bari mancing belut ayo atuh Calang sama angkal ngajakan gelut kasih jeung aing mah serek gelut mah. buset aing ngajakan mancing belut dan ngajakan gelut sepong pet Tapi sakit tuh ang, awewe mah kudu dilindungi. Aing sebagai calon lindungan si Eus. Jadi, lamun sia rek ngajakan gelut kasih Eus, langkahi dulu mayatku. Naon ngomong serangan gitu sampurkeun boy Dotaan saya baca serangan stres lain sia kok jadi sia si Poang jeung si Eus ka mana? nggak sugan teu aing Sia mah aing nanyakeun si Poang jeung si Eus, sia mah karang ngajakan aing ngalawalu. ya Allah cek aing teu ngasuh lain nanyakeun walu budak sia Ya aing teu buka waluh wa. Geus ulah sedih ke ku aing diteangankeun waluh mah. nyaos ya saya ngomong sia mah PA Wah, ulah sedih ke ku aing PA itu jelema kalau ngomong serangan tinggal ke boy Poang jeung si Eus. Tapi na ujug-ujug eueuh, sia masih Poang kala ngajakan gelut ka si Eus wa. Sia manggih teh si Poang jeung si Eus. Sia mah wa kal ninggalkeun aing deui. Geus si Poang si Eus ninggalkeun aing. Ena sia. Kadang-kadang aing ditinggalkeun kawin ge. garing main nama tiba toge PA aja lah mari rumah bolot tongpet tuh tasarwa wae Riz ayeuna orang musep belut Riz Riz hati-hati tijali ke Riz Riz sih pegangan Riz tercedak mana Riz liang Riz Mendingan gak aing ngabuburit lah nyangan angin ka sawah. Bari nungguan magrib ieu dilakeun meureun. Itu kok si Poang jeung si Eus. Gernaon teh budak duaan wae. Bangsat doangan.
sapan aing keur marah gitu. Ya maris liang geus lain parawan-parawan deui ya. Nyari. Maksud sia naon ang? Sia nikung aing dari belakang. Ari kodok sehat. Maksud sia naon dok ieu teh lain anu seperti ku sia bayangkeun dok. Ah, sia sok loba alasan, sia boga manuk ge henteu. Sia aik nanyakeun naon ka aing? Buset, tancek aing ge bayangkeun lain nanyakeun. Ih, hese torek. Laang lah, sia losok ngalawak. Aing mah bakalan seriam ke ditikung kieu mah. Nyaho aing ge, sia tadi ngajakan aing dengan bangke beurit. Sia keur nyogok aing supaya aing tengah deketan si Eus deui. Dasar si angkang ghosting. Buset, sabu anu nikung pan aing geus ngomong. Sia arek di rumah mancing belut ayo, cai. Laang lah, losok loba alasan. Aing ge nyaho, sia tadi ngajakan aing neangan bangke beurit supaya sia bisa ngadeketan si Eus dengan leluasa. Geus nama tepi dieu we pertemanan urang. Hampura urang teu bisa deui berteman jeung maneh. Kamu naon sih jadi liar weh. Ya sih ngabaca wae. Nahan bos ya ang kalau ngajakan gelut kasih Eus. Nahan bos yang ngajak nahan sih. Duh, alhamdulillah. Action. Naon teh ngomong sorangan gitu. Awas Cica. Yang ris ieu mah liang geus lain parawan-parawan deui ris nih gede nya. Oh, jadi kieu sia ang nikung aing di belakang. Ari kodok sehat. Oh deui aing. Oh cek aing aing teu ngasuh lain nanyakeun walu budeg sia. Si aing teu boga waluh wa. Geus ulah sedih ke ku aing ditangankeun waluh mah. Nyaos ya? Saya ngomong sia mah PA. Ulah sedih wa. Aku ngomong sorangan. Di boler-boler nyeukeun. Maksudna parang saik ngesut deui gitu. Action. Aing buka babaturan teh ku mepeg-mepeg teuing aing ih. Aing jangan hilang lagi ya. Aku malas cari yang bayu. Poho aing bayu ang. Sia mah bener-bener peang geus hayu. Ngabuburit. Nah, sia nengan bangke beurit. Ieu teh goblok.